haji mah ngalah kulit maung nama ngare hirup Ya gitu haji. kumaha gampang apa lauk mas nah jijikan lauk mas ini mau oh lain apa lauk masnya apa lah itu lauk mas mah apa kangkung itu jauh-jauh apa tuh nya apa tah lauk mas jeung kangkung teh blender Nah bubuk. nepi ka bubuk tuluy tah hijikeun nepi ka bubuk tangan mau song nebikeun ka mau tuluy tah ngalimet teh mau teh ngadaharsan lauk mas jeung kangkung teh wah nepi ka bea tuluy kabokina teh tuluy tungguan meh apan pangaruh lauk mas jeung kangkung mah tunu nya tungguan nepi ka sarena eta maung teh tuluy sare maung teh tah tempo sare ngalah kulit maung mah di kumaha ini kurang teh ka tukang pan maung mah sok sare teh kitu ngareko tah buntutan teh sok ngamae ka dieu jejeg buntutan teh kurang teh jek kitu tah jejeg buntutan teh hudangkeun nih maung teh hei tuh tarik deui hei maung hei hudang hei geus burang tah tempo hudang ngareret ka urang sentak urang teh hoya celeng dagingna mah ka itu kulitna mah ngalumuk kena kajejeg ku haji buntutna gitu eta teh bener Pak Haji bener kali nyokot kulitna teh jang ai maungna hirup we maungna mah tadi di teangan eta maung ku Pak Haji tuluy keur si duru beda tiris kulitan